Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng simkuring Abah Ceong ti Padepokan Garuda Layang. Mudah-mudahan urang sadaya sehat walafiat sareng dicukupkeun pangabutuh urang sadaya. Dina wengi ieu simkuring anu sakumaha biasa bade neraskeun hanca anu kamari katunda dina dongeng Ujang Amin ngalalana. Dongeng ieu karangan simkuring pribadi. Yuk urang kawitan. Ujang Amin anu keur masang kuda-kuda teras narajang duaana si Oman sareng si Umar dina jurus Siluluh warisan Juragan Santani. Si Oman narajang ka palebah beungeut Ujang Amin. Ari si Umar ngagempur pusukuna ka palebah Uga buntu Ujang Amin. Luklak teu kudu hese Ujang Amin ningkahanana plos. Ras Ujang Amin ngomong ka si Oman sareng ka si Umar, ari jurus anu kitu mah di lembur kuring biasana dipake ku barudak laleutik anu kakarak diajar silat lain ku jalmi anu geus kumisan. Sabari mapanas Ujang Amin ka anu duaan. Atuh si Oman sareng si Umar beki panas bae ka Ujang Amin. Dianggap ngalunjak teras ngagempurkeun deui duanana ka palebah beungeut sareng dada Ujang Amin. Dibendung ku Ujang Amin duanana. Plak. Atuh si Oman sareng si Umar kaget si Amin boga kakuatan anu lain lumayan. Si Oman sareng si Umar anu keur ngarasakeun kanyeri akibat bentrokan sareng Ujang Amin. Ujang Amin nyobaan ngasupkeun gempuran ka si Oman sareng ka Umar. Tapi si Umar sareng si Oman oge teu cicingeun manehna oge anu parantos dilatih ku Juragan Santani. Anu akhirna duanana bentrok anu kadua kalina antara Ujang Amin sareng anak buahna Juragan Santani. Tapi anu akhirna si Oman sareng si Umar mental ka tukang sababaraha lengkah, tapi Ujang Amin teu mere kesempatan ka anu duaan. Ras Ujang Amin nyerang deui anu akhirna hanteu kabendung ku si Oman sareng si Umar. Bruk nalalambruk teu bisa udang deui. Ras Ujang Amin ditinggalkeun saperantosna lambruk duanana teu dina hudang duanana sabari nahan kanyeri teras baralik anu maksudna arek bebeja ka Juragan Santani. Sadatangna ka Juragan Santani si Oman sareng si Umar nyaritakeun kajadianana. Atuh Juragan Santani ngambek ka Ujang Amin ngarasa dilunjak ku budak kamari sore. Dina isukanana aing anu kaditu sakalian dipaehan anu ngaranna si Amin. Ras Juragan Santani lempang ka imah Ujang Amin sabari ambek anu teu katahan. Sadatangna ka tempat Ujang Amin ngagarowok, "Amin keluar maneh, yeuh lawan aing. Lamun bener-bener maneh jago." Deulila Ujang Amin keluar teras hanteu loba omong deui Juragan Santani sabari ngaluarkeun golok simpenanana sabari ditilaskeun ka beuheung Ujang Amin. Buklos Ujang Amin silem. Teras Juragan Santani nyabetkeun deui golokna ka palebah cangkeng Ujang Amin. Ujang Amin oge hanteu bodoh mundur dua lengkah. Atuh sabetan Juragan Santani ngeplos deui hanteu kena. Beuki ambek bae Juragan Santani sabetanana hanteu kena kana sasaran. Ras Juragan Santani musarekeun kakuatan ku jurus pamungkas dina jurus Siluluh sabari masang kuda-kuda beungeut dipenclongkeun ka Ujang Amin
diwari waktuna maneh paeh amin. Ujang Amin oge waspada ka musuhna anu arek ngalah nyawa manehna. Ujang Amin oge parantos boga bekal ti Aki Jamparing. Teras masang kuda-kuda 4-5 pancer. Dengan kepangkeun pelebah dada sabari menta kakuatan tina kakuatan sarining bumi, sarining banyu, sarining bayu, sarining geni. Gelila juragan Santani dagampurkeun sabetanana anu bener-bener ngandung kekuatan anu sampurna tina jurus-jurus pamungkas. Tapi Ujang Amin henteu gempeur diserang ku juragan Santani. Sakabe serangan juragan Santani teu aya anu kena hiji oge ka Ujang Amin. Beuki ambek bae juragan Santani ka Ujang Amin. Anu saterasna juragan Santani nyabut golok sabari musarkeun kekuatan anu leuwih rongkah tibatan tadi. Ras golok disabetkeun ka pelebah cangkeng Ujang Amin anu kacida cepetna. Tapi Ujang Amin ngeloy seperti tangkal awi katebak angin. Atuh seranganna juragan Santani nyeplos deui disabetkeun deui ka pelebah beheung Ujang Amin. Ujang Amin ngelok kahandap serangan juragan Santani ngakan angin deui. Ras juragan Santani ngababi buta seranganana. Ujang Amin hoyong nyobaan ka juragan Santani. Ujang Amin ngabendung dengan juragan Santani sabari ngaluarkeun sarining geni plak golok juragan Santani murag sabari panaskeun dengan juragan Santani. Juragan Santani anu eukeur kapanasan Ujang Amin malik nyerang ka pelebah dada juragan Santani anu akhirna juragan Santani ngajengkang ka tukang teu bisa hudang deui. Teras ku Ujang Amin ditinggalkeun. Gelila juragan Santani hudang sabari sasampoyongan nahan kanyeri sabari ninggalkeun pakalangan ceuk dina hatena engke Amin aing rek datang deui rek males kanyeri jeung ka isin aing ceuk juragan Santani. Urang tunda lalampahanana juragan Santani diwari urang nyaritakeun di padepokan Heulang Ruyuk nyaeta Ki Gorda sareng anak-anak buahna anu bade ngajorag imahna Abah Marta sareng Emak Samani. Gelila di jalanna ieu rombongan Heulang Ruyuk datang ka tempat Abah Marta sabari ngagrowok, "He Marta, mana si Marju? Anak maneh?" Atuh kaget Abah Marta kadatangan komplotan Heulang Ruyuk anu digegedugan ku Ki Gorda musuh manehna baheula. Ras Abah Marta nyarita ka Ki Gorda, "Arek aya naon maneh ka dieu?" ceuk Abah Marta. Dijawab ku Ki Gorda, "Arek hayang hulu si Marjuk anak maneh sakalian hulu maneh." Atuh Abah Marta marah asa dicamplak ku Ki Gorda sareng anak-anak buahna. Ceuk Ki Gorda, "Barudak maneh ulah ikut campur ieu urusan dewek sareng Ki Marta. Maneh mah tingalikeun bae anu nyapirakeun ka Abah Marta. Beres Ki, paling oge 2 jurus pasti ngabengkang cik anak-anak buahna Ki Gorda." Ningali Ki Gorda arek nyerang, Abah Marta rikat pasang kuda-kuda dina jurus tunggal rasa. Ras Ki Gorda ngagempurkeun leungeunna kana dada Abah Marta, rikat Abah Marta ngageser ka beulah kaduhuk. Wukos pan teu kena serangan Ki Gorda ka Abah Marta. Ras Ki Gorda nyerang deui ku tendangan jalak pengkor dibendung ku Abah Marta plak. Dua anak ngadu kekuatan jawara kolot bentrok tapi seruak kuatna henteu aya anu karasa nanaon. Ras Ki Gorda nyerang deui
ku gempuran dengan sapasang anu maksudna arek ngajebolkeun dada Abah Marta. Tapi Abah Marta lain jawara kamari ngageserkeun awakna ka beulah enca sabari ngasupkeun leungeunna ka palebah beungeut Ki Gorda. Atuh Ki Gorda kabeunangan ku Abah Marta sabari jajeurjegan ka tukang sababara lengkah. Beki ambek Ki Gorda ngerasa kateter ku Abah Marta, mangkaning anak-anak buahna Ki Gorda nyaraksian arek ngabantu dicegah ku Ki Gorda, anu akhirna Ki Gorda ngaluarkeun jurus-jurus andalanana nyaeta warejit inti. Terus diuk di luhur taneuh sabari dua leungeun dikaluhurkeun. Abah Marta oge masang kuda-kuda leungeun sadua-dua di kapal bah dada. Ras Ki Gorda nyerang jarak jauh sabari leungeun didorongkeun ka hareup. Abah Marta oge ngadorongkeun leungeunna ka beulah hareup, anu akhirna dua kakuatan bentrok bari disadana anu kacida tarikna. Buah terila Abah Marta ngaluarkeun getih tina bibirna. Beuki loba bae anu akhirna Abah Marta ngajungkel ka tukang teu di bumi alam. Atuh ieu Ki Gorda seuri anu ngarasa puas musuhna ngajoprak. Hayu barudak urang tinggalkeun moal lila deui oge kejer si Marta. Teras balali kabehanana. Euleuh wakosna pamiarsa anu parangkeus kenyakapan. Mudah-mudahan urang senantiasa patepang tepung laung deui di acara anu bakal dongkap. Bilih sing peuring aya kakurangan, bilih sing tiasa ngamadun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.